Bos yang ngarampok di mana bos poek? Ngarampok di imah sirit. Naon imah bos awo duitan mending toko. Si mikir tuh si teh sirit nyaho PPKM. Yeuh dengekeun ku jejeweur maneh. Walaupunnya orang sebagai perampok, tapi orang masih boga rasa kemanusiaan ulah jika koruptor bansos toh, ngerti teh sia? Capek anjing ngomongnya siapa toh, tasup kana otak. Geus atuh ngarampok imah koruptor bos loba duitna. Toto, dangukeun ya kasep. Atuh meureun sarua gelona sia tangkurak ari kitu mah. Gak mungaing kudu ngadang duit haram masih waras. Emang koruptor teu waras bos? Loba tanya siapa kus reporter. Reporter teh naon bos? Piraku ari sia Toto teh apa reporter acan. Sakola teh sih teh. Sakola bos. Buat tengah jadinya sia masa sekolah teh. Jadi bos panglima PAUD. Gila. Pas mana ngalamar jadi rampok gening SMA aja sana. Ijazah paket C mah bos. Hah? Emang bisa? Naon teu bisa di Indonesia bos? Ke mana bos? Ek pindah ke Brazil.